Oh ya Rabbi. Awas ya dek, ulah ngenteng-ngenteng karena sunah kangjeng. Numanta kukula pernah didebat satu ketika, kula muludan mau diceritakan di tempat di daerah urang kene, daerah urang muludan. Kula nyaritakeun nyiwak. Oh, tidak muludan teh nyaritakeun sunah nyiwak, terus poe Jumat teh make jubah putih sakumaha dina riad we gitu. Eta ta pernah muludan. Dok, aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kebal lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya cek nyana teh lebih bersih menpol daripada siwak aingna aya kene di dinya geura turun sia ku aing moal balik aing kajian kumaha ge ja ulah sambatkan nya ya dah moal mulai guys ngaji di mana sih aku aing aya ditungguan kukula beneran ya mah aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyahok kakula kos kitu teh daerah belah ditulah pokona mah terus nyaritakeun jubah enggak usah ini Indonesia enggak usah pakai jubah itu adalah Arab sekarang di Indonesia pakai batik lah pakai safari lah enggak usah Arab-Araban kita bukan orang Arab 2 poin gua aing segera turun sia. Bismillahirrahmanirrahim. Urang masih keneh nyaritakeun tentang ridah murtad. Murtad eta qat'ul Islam. Ridah teh qat'ul Islam jelema nu ridah ngaranna murtad. Ridahna megatkeun Islam boh ku niat atawa ku ucapan atawa ku pagawean. Mantak sing hade. Ucapkeun ucapan-ucapan kufur namah boh istihza ngageuh-geuhkeun ngaguguyon atawa inad teu percaya angas inkar atawa i'tiqad nekadkeun ucapan-ucapan anu ngaluarkeun tina agama Islam nu mun teu ditobatan disyahadatan deui bakal dikelekep di neraka saumur-umur. Na'udzubillah min numantag faman nafasani asa jelma anu nganapikeun kazat nu ngadamel alam yakni Allah teu percaya bahwa Allah teh pangeran kufur teu percaya bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah kufur teu percayaeun nu nyieun urang ieu adalah Allah kufur tak sing hade geus tambah dibahas kamari awir rusula atawa teu percaya ka para rasul-rasul Allah nyana ngomong Zaid misalna cak Zaid lam yursilhumullah ja Allah mah teu pernah ngutus rasul-rasul tah eta kufur kos kitu sing hade urang sing hade pamajikan urang sing hade anak-anak urang
ucapan-ucapan nu mengarah kana kufur teh ayeuna mah balaya antat sing hade. Heuy jasana can nyorang Allah ngutus rasul. Ieu nanaonan aya rasul-rasul ja aing sakajah aing mah teu pernah Allah ngutus rasul. Eueuh rasul teh geus murtad kalau ka situ. Nafana bunubuwatan nabiyyin atawa nganapikeun sifat kanabian anu geus jelas manunggeus jelas kafir mah teu percaya kana sifat kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafir murtad Kristen murtad lain murtad kafir eta Yahudi kafir Katolik kafir Buddha Konghucu Protestan wabah Hindu kafir dipanggang ke di akhirat disate na'udzubillah min dzalik sanajan nyana ka Kangjeng Nabi Isa ge Kristen lain nganabikeun ngarasulkeun nyana mah mangerankeun pugu-pugu pangeran jajadianan ai meme Kangjeng Nabi Isa pangeran satu berarti meme Kangjeng Nabi Isa mah pangeran andai Kangjeng Nabi Isa pangeran meme Kangjeng Nabi Isa saha kok dianggap Tritunggal heran tak ieu keyakinan mah nyana pinter nyana gagah nyana sugih tapi pinterna kabalinger masa manusia di pangeran cenah kasandingan pangeran tadeuy pangeran nyandi Isa nama makhluk Isa nama jelema ngan pangeran nyanding ka Kangjeng Nabi maknya pangeran kos jurig nyanding singga eta Kristen naon Tritunggal Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan naon deui hiji. Ya eta tos kitu kafir. Sia de. Geus urang mah ku hari mah saha pangeran Allah. Saha nabi maneh? Nabi Muhammad. Titik geus. Lahirna di mana? Mekah. Terus ngali ke Madinah. Maut Madinah beres guys. Nah gitu baik guys. Geus lamun aya nu ngaku-ngaku nabi sanajan ngaranna Muhammad misalnya di Cengkareng lain. Kitu baik guys. Nya aing mah di Cengkareng nabi lahirna. Bong aing lah. Iya itu anak Kongsiun. Muhammad anak Kongsiun. Beres. Awida'a nubuwatan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jelema ngaku kana sifat kanabian sabada nabi urang aya jelema ngaku nabi cara di Bandung tukang beca si Asep masa ing Asep ngaku nabi teu betah ieu ngadengen agen nabi Asep tukang beca deh lah kafir dari jelema la nabiyya ba'di cek Kangjeng Nabi teu aya deui nabi sabada kaula sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursal. Al-saddaqa mudda'iha atawa ngabenerkeun kanu ngaku nabi. Jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun lu ngabenerkeun kana sifat nabi. Sabada Kangjeng Nabi urang geus sama murtad kafir. Eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae di nu percaya. Heran. Musodek ngaku nabi aya nu percaya. Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya. Kamari di Cikupa, Cikupa ngaku nabi. Kararagok aing mah. Mending ngaku pangeran teh budak. Ngaku nabi di Cikupa. Duh, Masya Allah.
Aya nu laporan ka kula, Kiai, bagaimana cara tindakan kita sekarang? Apa ini? Di Cikupa ada yang ngaku nabi, biarin. Di Cikupa ada yang ngaku nabi, masa dibiarin? Biarin aja udah. Pengen tahu udah dia. Pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh ke sini. Mau diapain? Mau ajak saya makan ya, sekali-sekali saya makan dengan nabi dah. Seringan. Jadi babari orang atuh, nu ngaku nabi mah orang ome bae. Orang ome coba datang ke mana mukjizat nanya nah, ayo coba. Tadi ome ulah waka di galak-galak ulah. Nyaho bae. Titah ka dieu jauh. Algola atawa ngomong kieu nya Caki Zaid teh euy. Nabi urang mah horeng kulitna hideung. Murtad sia teh. Sembarangan sia. Emang orang berbas. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad atawa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam amradu atawa an-Nabi sallam gairu Quraisyin gairu Quraisyin. Hai, Nabi urang mah jalain urang Quraisy. Murtad. Berarti ngayakin ke Nabi salian aya deui Nabi salian kangge Nabi urang. Hoi horenganan pangkat nu pangluhur-luhur nama Nabi. Eueuh deui pangkat nu pangluhurna Nabi jabarang kurang ditaliti-taliti horenganan anu buat muktasabun. Autun lalurut batuha bisafail qulub. Horenganan eta pangkat nu sakitu luhurna pangkat kanabian teh besi bisa diraih kurang ku cara ngabersihan hate. Ku cara ngabeningkeun hate urang lamun geus bersih jasa hate urang ge bisa jadi nabi. Murtad geus kitu. Murtad teu bisa dikasap pangkat kanabian. Pangkat wali ge hayang ngasap pangkat wali teu jadi-jadi. Hayang ngaraih pangkat wali hayang ngaraih pangkat wali suwe kieu hesena. Ilmu geus aya di urang nasrib bae mah bisa. Nahu geus aya jang mubtada khobar fiil fa'il syarat jawab. Urang nyahokeun tentang hadis atuh bisa tafsirna kitu keneh jeung sajabana. Dibawa ku urang kana pemikiran-pemikiran tasawuf. Imam Ghazali, Imam Qusyairi. Terus Bladi Tunato kadina Tuan Sabdul Qadir dan lain sebagainya geus nyaraho dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin dibaraca hikam maka malah didiskusikeun hikam teh di universitas mah tetapi mana pibuktiuna nangan sakadar dibiwir ilmu teh we nu datang ka jero hate hayang raih pangkat wali geus sakitu hesena geus jelas-jelas nabi mah teu bisa dikasap nu endeuh ge dikasap pangkat wali pek ulah aya di jero hate masyaallah salian ti Allah hiji Allah taala mun geus di jero hate Allah doang wali ngaranna ulah aya Avanza ulah aya Kijang ulaya serwiti di jero hate ulaya jahe-jahe di jero hate urang mah pas sedak-sedak Allah na minggir Allah minggir nyelepeng bukti ndak urang dur azan teh kuduna mah Allah teh gede di jero hate urang salian Allah eueuh cepet urang ka masjid ieu mah lain pas azan neulejem nyana okos anu nalingakeun teh bisi salah burung teu azan diderejaheun set ngopi jadi azan teh kopi kontreng cek pamajikanna ka lain azan atuh ke tenang wae sih cek azan ngopi ngarokok lain dijawab teh muazin teh azan ngarokok nyalan deui dina kursi
nundutan liwat saja encan ka masjid kene bae atau kamu sholat endahan neuleun motor kudu digosokan heula motor majikan ka lain geus sholat ke jika karek jam 1 cek digosokan beres digosokan motor ngopi di kontreng ngarokok deh cek majikan agak geus jam 2 dulu kebal kene sajam kene majikan mah bagus teh ngelingan bae deres sekali-sekali pemajikan ngelingan salaki isuk pemajikan dieling ulah nonton TV bae ke heula cenah angel kene ieu ke heula sakedeung deui ka jadi salakina kadinya deui mana tuh nonton TV kene bae sakedeung deui ieu tah terang geus sakena teh seutik deui mah tah beres wah angel amat ya Kak satu-satu Kak naon eta pas sedap di jero hate teh aya kopi aya rokok aya motor tah eta ngicin anu kos kitu nah hese wali mah eueuhna naonan di jero hatena kuari mah boro-boro nu bodoh kiai na ge geus ngatur proposal eta jauh ka jadi wali tah kiai anu sok nyeunaan proposal buang kawarah tah mah kiai teh boloon bin tolol bin goblok tah mah naonan ge kituana tuh kan utar atur nu kari itu lain hayung micinan panyakit di jero hate ulah aya salian ti Allah tah ieu artina pangkat kanabian mah teu bisa dikasap boro-boro pangkat nabi pangkat wali ge sakabupaten Boa aya wae saprovinsi Banten Boa aya Boa eueuh saprovinsi Jawa Barat Boa aya Boa eueuh masyaallah nu mantaku urang di zarahan ge Syekh Asnawi sosok wali Allah hayang bae urang zarah kanyana nu mantaku urang di zarahan ge Syekh Mansur Cikadueun sosok wali profil wali mantak urang hayang bae Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf di urang teh kajen kumaha ge hayang bae teu bisa dilarang-larang sebab eta mah sinar Allah nyinaran ka urang supaya urang teh ngahijing ke di akhirat. Mantak zarahna urang sok macem-macem. Segala aya coba nu boga maksud gara-gara tulis. Kayak kukula diusulkeun boboh. Geus wau jasa burungnya nama teh. Duk usul. Gade nu boga maksud ka dieu make amplop nulis make amplop sian amplopna geus teh mah goblok bin tolol tuh ada rese auhiya ilayya walam yadain nubuatan atawa ngaku-ngaku diwahyuan sanajan nyanan teu ngaku kana sifat nabi alhamdulillah cenah keur penting bae Jibril datang mawa wahyu bapo tapi lamun kakula mah tah aya nu kos kitu tah kiai alhamdulillah keur penting masyaallah Jibril mawa wahyu gede wahyuna segede sakumaha si wahyuna urang mana tah wahyu hayo alaga bae kege cenah indit sorangan ulah ngaku wahyu ngaku karomah bae ge kula masuk resep jelema ngaku karomah sia ku ditanggap ieu coba kos kumaha ieu karomah ayo coba kege nya ngaleos sorangan ulah sok sambaraga segala ngaku diwahyuan segala naon tuh masyaallah cenah teu teureuk dikadek batu ge teu teureuk dikadek cenah bisa hiber manuk ge bisa hiber cenah ieu mah bisa dicai ge leumpang lauk ambalaya dicai ih cenah ieu mah bisa nyil plus teu kadele kuntilanak ge nyiples ulah sahe lain kitu atuh dibere wahyu atuh dibere wahyu mah dibere kebenaran berupa syariat eusina di jero bakal mengarah ka hakikat geus moal aya bae geus pokona mah
sabada Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya au kadzdzaba rasulan latawa ngabohongkeun ka rasul teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Adam Nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Nuh Rasul Nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Idris Nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Isa teh seorang nabi seorang rasul teu percaya Kangjeng Nabi urang teh nabi geus tama murtad geus antak Nasoro Nasrani Yahudi murtad lain murtad kafir awasabahu atawa nyarekanan ka nabi model kamari Denmark model orang Belanda nyarekanan ka Kangjeng Nabi eta kafir istaqafa bihi atawa ngenteng-ngenteng Nabi nganggap hina ka Kangjeng Nabi atawa kangaran Kangjeng Nabi ngaran Kangjeng Nabi teh Muhammad ngaran Kangjeng Nabi teh Ahmad ngaran Kangjeng Nabi teh Yasin ngaran Kangjeng Nabi teh Toha ngaran Kangjeng dina Quran nambalaya ngaran Kangjeng Nabi nah kuari dihinakeun ngaran Kangjeng Nabi mendak mun aya ngaran Muhammad kemudian ku urang dikieu-kieu terus urang dibalangkeun ka sampah ta kocomberan maksud ngahinakeun itu murtad ngade eta masyaallah awistakhaffa bismillah atawa nganggap enteng nganggap hina ngahina-hina ka ngaran Allah geus bogoh tah ngaran Allah dihina ku urang Asmaul Husna wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul muttaqin sabarul mutakabbir ta eta ngaran Allah Asmaul Husna talar ku urang Asmaul Husna abengke di jero kuburan pinu ngaran di jero kuburan cacaang Asmaul Husna ulah ditulis ditabengkeun bae dibaca tilog ditarar henteu ngan deres tage daripada nabengkeun artis mah di imah urang atuh Asmaul Husna nganu bagus we ditalar sebab ieu kabeh nu aya di alam dunya moal kaluar ti Asmaul Husna mentek walillahil asmaul husna fad'u hatok sebut doa gitu non celuk ku urang Asmaul Husna ieu kabeh moal kaluar ti Asmaul Husna babeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da eueun nu kaluar ti Asmaul Husna geus lamun eueun nu kaluar ti Asmaul Husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero mentak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah neule langit nu kadeuleu Allah neule tangkal nu kadeuleu Allah neule laut nu kadeuleu Allah neule segala rupa nu kadeuleu Allah sebab naon sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti Asmaul Husna lamun geus ngaji kos kitu bakal resep kena poho dahar poho nginum sakali daharna gembul sakali nginumna loba ngan ulah waka kikituanan hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah ka dinya engkena bakal poho ka pamajikan poho ka anak poho ka perusahaan poho ka sagala rupa sebab ieu kabeh Asmaul Husna mantak aya bahasana beat sumpah setia dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ka Allah make jalan pintas hayang usul ilallah tataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas jaheuh horeng Allah kabeh tuh nu mantak bahasana ge ma fi jubati ilallah nanaon di jero jubah kulama iwalti Allah ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah ke mun keur nyekel mang keur nyekelna nyekel Allah deurus teh kitu mun keur ngampak naon ngampak Allah
berapa kan? Tentu pakai bahaya gaji ka dia sebab Allah kan. Geus can usim mah ulah waka. Atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amrihi kana parentah Allah. Atawa kana janji Allah. Atawa ka ancaman Allah. Murtad takut gitu. Teu percaya kana perintah Allah. Aing mah teu percaya ka salat teh wajib lah. Salat teh hirup ieu. Nu penting mah geus bener. Tah murtad takut gitu. Salat teh jangan salat gitu bala bener. Lah geus teu kudu salat. Ngenteng-ngenteng kana perintah Allah. Nganggap manfaatna eta salat. Berarti teu dianggap punyana perintah Allah. Murtad. Masyaallah. Lain setik teh ngomong gitu sih ada. Urang ge osok ngomong batur. Padahal mah cenah jakula salat bae. Puasa terus cenah, tapi teu sugih-sugih. Sia teh. Daun hubunganna salat jeung sugih atuh. Eta teh kos kitu kan lah cenah kula mah geus mal ngalaksanakeun perintah Allah lah cek kada teu percaya ja kieu-kieu keneh bae. Eta murtad. Kudu maca 2 kalimat syahadat. Atawa teu percaya ka janji Allah. Janji Allah teh sorga, teu percaya ka sorga atuh geus murtad. Teu percaya kana ancaman Allah. Ancaman Allah di mana urang maksiat ka Allah bakal neraka teu percaya aing mah aya neraka. Murtad. Ya, mata percaya kaya apa kiamat ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong. Ya can orang terjadi tak kiamat. Bohong sama kiamat. Murtad geus kudu aja 2 kalimat syahadat. Ya Allah. Au jahada ayatan minal Qur'an atawa angas teu percaya sayat batina Qur'an mujban ala subut ya. Anu geus mujba ijba kana tetepna. Atawa nambahan zada fi ayatan, nambahan saayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Quran atau ngurangan ayat geus eta ge sarua murtad. Masyaallah. Mun baheula Imam Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja. Dipanggil ku raja teh titah nganyatakeun bahwa Quran teh makhluk. Bahwa Quran teh anyar. Tetep Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu Karim. Wow, diseret Imam Hambal. Diseret di penjara disiksa. Titah nyebutkeun Quran teh hadis atau makhluk tetep henteu. Kajian teuing pae. Giliran Imam Syafi'i. Pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja. Syafi'i, hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad. Ditanya wahai Syafi'i, kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apakah kodim? Lamun maneh nganyatakeun Quran teh kodim siksa. Lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Qur'an teh hadis salamet. Mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk salamet. Tapi lamun nganyatakeun Quran kodim penjara. Wah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menunjuk doang ge. Tuan ulah bingung-bingung. Eta mah makhluk ya mah makhluk. Jangan bari nunjuk kieu. Salamet. Ya gempar kabeh sa Baghdad. Wah, Syafi'i bahaya kuari. Anu ku urang diimamkeun, nu ku urang dimazhabkeun, anu ku urang dituturkeun, ternyata ngamakhlukkeun Quran. Beres balik Imam Syafi'i, bulag kiai daratang kabeh. Wah, demo. Mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran. Saha nu ngamakhlukkeun Quran cek Imam Syafi'i. Ai tadi pan kula mah nunjuk. Ieu mah
cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah ieu tah makhluk anyar ceknya anyar maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh jago Imam Syafi'i mah tapi tetep bae kapan aya nu hasu setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i, oh ternyata ngalojokeun raja atuh ai kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah. Tiba-tiba lagi kitu bae. Boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i ge kos kitu. Atuh korok komo kuari biasa tah mah. Atuh biasa kiai anu hayang. Weh gila mana aya? Belah mana teh geus mulai bejakeun. Aya belah panggil Imam Syafi'i hadiran deui ribuan kiai masyarakat tokoh tenang bae Imam Syafi'i coba jelaskan cak raja lain Quran bae nu ngaran Zabur Injil Taurat Quran eta hadis makhluk hadis apakah qadim Syafi'i cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja ya ceknya nunjuk deui bae Quran tuh dikieu-kieu punya wah bae Taurat dikieu-kieu punya Zabur Injil nah ieu nu opat eta makhluk ceknya tuh saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sareri mah oh bener tuh tinggal raja bae wah iya bagus sakana berarti teu kan salamet Imam Syafi'i mah mentek emang Imam Syafi'i teh guyon-guyonnya biasa guyon teh biasa Kangjeng Nabi ge guyon ini kapan minta didoakeun ka Kangjeng Nabi teh geus jelas Pak kula mah hayang nonton nih kula malah hayang ka surga di surga mah nini ceurik kan nini ngahing-hing bae kadengen ku Siti Aisyah Siti Aisyah geri basak kunaon Aisyah mana ceurik atuh pan itu nini teu ka surga atuh kula ge pan calon nini berarti kula merasa Kanjeng Nabi seuri bae Aisyah di surga mah moal aya nini boro-boro di surga di dunia gitu betah jeung nini mah jadi maksudnya atuh ka surga nini ge ngan ge diganti jadi parawan deui oh kitu tuh atuh aki-aki ge di surga mah eta kan ngaranna lalagaan tuh kan emang geng-gengna teh lalagaan ulah sok haju wow maninggeus urang teu bisa usik hirup teh teu bisa usik ohara jasa jadi itu bisa non gitu ngaranna itu bisa non cerah teu aya pencerahan otak teh kira kararieu hudang teh hudangnya pergel tunduk biasa kurang teu ngadengikeun eta jet guyonan setika-tika sehingga mun ditanya tadi ngaji naon wallahu a'lam aing mah asa di mana mata ngaji jagna teh asa di alam mana meureun emang gua kerek aing tiba lagi kan aya guyon ngan ulah diseja-seja namun diseja-seja cilaka atuh geus pembawaan dari cara Gus Dur pembawaan di mana bae atuh nya guyon bae kajian kuku mah guyon bae masyaallah emang pembawaan mah teh Kanjeng Nabi ge guyon sanggeus Kanjeng Nabi aya nu balap lompat teh Kanjeng Nabi nu menang bakal dibere anak onta kaekeun ka anak onta geus menang si eta tuan barang dibere ku Kanjeng Nabi kitu kontak bude jasa tuan jangan sok ngaheureukeun ka abdi ngalalaga abdi cekeuna teh ngalalaga naon cenah nek dibere anak onta aju ieu gede amat atuh ieu anak onta emang ieu anak anak onta kan geus gede ieu atuh jalain anak sapi nya atuh eta ngaranna lalagaan mah eta kitu ngaranna jet hebat Kanjeng Nabi mentek ngahiji jeung Kanjeng Nabi waktu naon kitu ngaranna perang
waktu ngaji waktu lalagaan aya lalagaan Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kangjeng Nabi kumaha lalagaan anak cak Kangjeng Nabi Aisyah yuk urang balap lompat ayo balap lompat Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah eta ngaranna urang mah jeung pamajikan teh tegang biasa pamajikan ka urang tegang kanyana tararegang jasa teu bagus di rumah tangga kitu atuh wayahna bae wae ditoel-toel atuh ku urang wae dilangketek-langketek atuh wae di kitu-kitu atuh nah di luar teh naon tak kitu ajar eta nya nama kitu teh lain tuh kan Kangjeng Nabi teh balap lompat jeung Siti Aisyah haju saha nu menang meretan sakali Kangjeng Nabi nu menang sakali deui Siti Aisyah nu menang ngaranakan lalagaan nya balap lompat jeung awewe kudu Siti Aisyah nu menang moal aya satu kelak menang Kangjeng Nabi Siti Aisyah ngos-ngosan heueuh kula eleh karena isuk balap lompat teh Siti Aisyah nu menang kula menang jeung Siti Aisyah kuna teh ngabungakeun hatung geus pajar heueuh bae ku Siti Aisyah menangnya na eta karena lalagaan menang saminggu tuan ngalalaga kula balap lompat menang atuh lamun teu menang ulah kitu cek teh ieu piala rek dibikeun ka aya mana teh eta ngaranna lalagaan teu tegang kan hirup masyaallah kari eueuh nu tegang tuh Kangjeng Nabi datang ka imah Siti Aisyah marah biasa kan dicandung kan marah bae aya marah dicandung mah tuh boro-boro kuari baheula ge aya bae marah aya marah sarua sebab naon giliran Siti Aisyah angel kemana ya Kangjeng Nabi ceknya angel amat giliran di dieu angel ceknya teh bener rada telat Kangjeng Nabi datang kadinya rada telat piring aya kormaan di dinya na piring dikitukeun kana rok angkara-angkara peupeus piring korma ambalaya kumaha cek Kangjeng Nabi ambo seunu ngagebrah cek Kangjeng Nabi kira kan seunu ngagebrah Siti Aisyah kan kaget seunu wah kahuruan asana imah ye kan gitu datang deh kalinya mana tuan seunu tadi dada cek gini Siti Aisyah seuri bae eta di dada seunu eta ngaranna eta kakarak meureum piring doang cek gini teh Siti Aisyah seuri pan horeng seuneu teh seuneu ieu seuneu hate seuneu kolbu ngagebur geus lamun seuneu hate ngagebur bisa piring nu peupeus bisa sendal nu leungit bisa ieu kana pipi leungeun eta seuneu ngaranna nu kos kitu tuh tan bisaan Kangjeng Nabi mah seuri bae piring ambalaya terus korma atau ambala piring peupeus hambeuh teh seuneu ngagedur cek Kangjeng Nabi kaget tetap pemajikan besi kahuruan kan mana tuan seuneu tadi dada kartikan ku Siti Aisyah eta ngaranna lalagaan geus kitu masyaallah pembawaan masing-masing nu kos kitu mangan mun dijieun-jieun haram mun dijieun-jieun haram cara Kang cara Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i Zabur di kieu-kieu kunya wah bae jelema naleukeun Taurat Injil Quran nah ieu nu opat makhluk cek cenah bari kieu nya ieu nu opat makhluk atuh cak raja makhluk deui bener geus salamet maneh geus tinggal kiai bae bener sampai bener ieu nu opat makhluk cek cenah make otak Masya Allah geus kiai ge daratang deui maksud tuan Imam Syafi'i naon dia nu opat atuh curug opat makhluk ieu mah tah opat itu mah kodim cek nanti kos kitu jeung jelema pinter mah tuh hese mantak hati-hati jeung ahli Allah jeung ahli hakikat jeung ahli thariqah kadang lain kulit lain esi Gus Dur lalampahan ke gereja ji atuh wali Allah loba nu lampahan ke gereja ai can bisa ulah heulanan jang nyana bae heulanan loba kene nu lampahan ke gereja kede anteupeun heula heulanan ke urang bakal kapanggih
motifna kumaha ke gereja engke mentak ulah ngabesan ngajina ieu pelebah ridah mah ieu lantaran ieu kapisah ku ngabesan rugi numanta Quran mah alhamdulillah ditasehna ge pohara jasa besi leuwih alif besi kurang alif di samping eta besi aya cetakan nu kamari ye cetakan dahlan Bandung teh aya nu kurang sababaraha kalimah hanya nantaran alhamdulillah di Indonesia loba nu hafizul Quran talar Quran ambalaya masyaallah geus poharaja tinggal ningkatkeun eusina doang nu katalar Quran lain lalagaan tuh datangkan nu katalar Quran teh di borgol ku nu katalar Quran di penjara teh saeutik di luhur anu di penjara talar Quran jeung teu ngaku salah geus kos kitu bae di negara urang awistakhafa bisunnatin la tawang enteng-enteng kana sunnah Rasul murtad nyenteng-enteng kana sunah Rasul teh murtad kama lau gila lahu andai kata aya nu ngomong kieu ye dengekeun nya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala laika asabi'ahu tsalatsa kayan Kanjeng Nabi di mana barang dahar nya nama make tilu doang tuh tilu sanggeusna tilu iya tas daharna dilamotan gitulah keayaan barang dahar Kanjeng Nabi tilu nya nomor nu digunakeun teh nah kemudian mantas digunakeun dilamotan nah iyalah sunah Rasul cek urang teh sebab Kanjeng Rasul lah gitu pernah ngomongnya laisa biadabin laisa adab kos kitu mah lain adab cek nya emang kunaon atuh hiji ngadaharna korma lain sangu lamun anu dahar sangu moal ku tilu geus mah lain adab tah mah situasi bae tah mah kos kitu mah murtad eta kos kitu sing ada sunah Nabi ulah sok make dihela-hela tah mah teu ngadaharapan korma di urang mah pan sangu tah mah lain adab tah mah lantaran atuh kapan lamun tilu bae sangu kieu moal bisa tah mah geus lain adab tah mah teu percaya urang mah eta kos kitu adab tah mah situasi bae murtad lain saya tik dakwaan ngomong gitu sing ada ulah gogoyon endek 5 bae ngan ulah ngaleungitkeun sunah Rasul siapa nuturkeun sunah duh can bisa cek yana molos bae ka dieu teu murtad teh kos itu menyadar ngaranna nyadar teu bisa nurutan Kanjeng Nabi can bisa hese jasa lah geus lah mudah-mudahan dihampura bae tuh mantap baheula mah daharna teh dahar sanguna anu liket jadi bisa dikitu-kitu sanguna teh tuh kan geuna urang lamun parena ulah tongsan teh eta bahaya teh tongsan beuh budak mah teh nyawa ka tongsan asal geus dibere tongsan mah geus sangheuk daharna kita teu bisa diemple-emple tongsan mah muruh pul bae bear nah lamun geus pare bulu mantep jasa bagolo mun ku ari mah ngeunaheun geus tah nikmat tilu bisa sanggo ge diemple-emple tilu tuh nu mantep ku ari aya ti pamarentah teh naon ngaranna bulog eta pemerintah zalim sebab teu bisa make tilu kan ya ieu pamarentah jahanam ye nah urang aing dek tilu ge ku sabab bulog teu bisa wah raja blon ye raja ye geus cukup cak raja panggil kunaon sia ngeblon-blon aing dahar teu bisa nuturkeun Kanjeng Rasul gara-gara sia mere bulog aing coba ge hese jasa tuh hese aing rakyat dibere bulog aing sia ngeunah bae endeuh ge aing ngeunah sia teu ngeunah bah ieu mah beuki di penjara bae budak ya Allah ya Rabbi awas ya dek ulah ngenteng-ngenteng kana sunah Kangjeng nu mantap kula pernah didebat satu ketika kula muludan moal dicaritakeun di tempat di daerah urang keneh daerah urang muludan kula nyaritakeun nyiwak
tidak muludan teh nyaritakeun sunah nyiwak terus poe Jumat teh make jubah putih sakumaha dina riad we gitu eta tah pernah muludan dok aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto geus kebeli lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya cek nyana teh lebih bersih menpol daripada siwak aingna aya keneh di dinya geura turun sia ku aing moal balik aing kajian ku kumaha ge ja ulah sambatkan nya dah moal mulai geus ngaji di mana sia ku aing aya ditungguan ku kula beneran ieu mah aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyahok ka kula kos kitu teh daerah belah ditulah pokona mah terus nyeritakan jubah nggak usah ini Indonesia nggak usah pakai jubah itu adalah Arab sekarang di Indonesia pakai batik lah pakai safari lah nggak usah Arab-Araban kita bukan orang Arab 2 poin gue bisa gak ada turun sia kula geus panas jasa kula ieu keur ngora geus kebal tau keur ngora kali henteu turun nyana kukula disambut langsung sasalaman langsung dipeluk kukula sini duduknya sini nyana geus lain deui sini Pak Kiai ngaji di mana langsung kukula ditanya di forum harita nu ditahar nanti dulu dahar ya tanya kukula ngaji di mana kemudian terus dalilnya apa terus ada untuk dalil wah muringis nyana lah sambarangan murtad sia kukula dikitukeun nyana marah enak aja ngemurtadin saya lu murtad gitukeun nyana atuh kula ge make hizib kituna boh hampir ngejengkang nyana mentah hampura rita kan mentah hampura masyaallah mun teu mentah hampura awas ya kuai ditelus ya kuai saya mau belajar bener bet untuk pernah terjadi tak kiai teu daek-daek deui nyana asal aya kula bembong aing ngomong ngaji jeung kieu cicek bong ya kena asal nyana diondang ka dieu aya Ki Ucin teu henteu kajeun mun aya Ki Ucin bong cek kena aing tapi satu ketika nyana datanglah ka imah diajak ku Kiai Sejen menta hampura alhamdulillah aya ilmuan mah gampang bae janyana ge ngaragap salah teh mah egona doang alhamdulillah geus jadi nyana menyadari ku ari bener ieu siwak teh sunah kang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai satu ketika deui kang inda kulli salat ya tuh kumaha teh hadis masyaallah kukula dijelaskeun dirad ku nyana aingna aya keneh moal balik aing mah datang ka subuh sia tungguan ku aing sia ai keur ngora mah kitu ku teu ayo atawakiye Galim azbarak fa innahu sunnatun kuku potongan ta sunah nabi ta galim azbarak sunah nabi ta potongan kuku pae kemis potongan kuku teh pae kemis pae Jumat eta potongan kuku mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curug katuhu heula curug katuhu kadieu jari bugang terus jari manis kemudian cinggir keuri ka cinggir kenca gade tak eureun di jempol katuhu kitu di titana lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis nomor kadua cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih paingan aing dagang rugi bae atuh ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana sadaya saya teh wal beres pas Salasa ngeuretan kuku rugi sia dagang karungna ka jeung kuku mah ge moal untung pas Salasa mau usah pake ngeuretan kuku sial pae kemis pae Jumat mun pae kemis sapoe mun pae Jumat isuk-isuk geus kuku kemudian kumis janggot rapihan kitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi galim azbarak fa innahu sunnatun cek aya jelema ngomong
tuh tetegan kuku sunah nabi tah kumaha ngomong laf'ul wa in kana sunatan moal aing mah moal dikeretan sanajan sunah moal aing mah moal keretan kuku murtad berarti istizanya na eta maksudna ngalelemekeun ngahinakeun kana sunah kangjeng moal mah moal bae ulah ngomong-ngomong kieu moal aing mah moal keretan sanajan eta sunah moal ulah ngomong kos kitu mal wakalanan lah enggak cukup henteu teu murtad kos itu mah kunaon emang mal wakal henteu mal bae mal wakalanan henteu naon lain geura keuretan itu sunah kajeun teh ngelanan moal bae heula henteu masalah ima engke ieu na paranti naon ngaranna capitanana kurang bagus sok nyeri moal waka atau moal waka bae heula serem kos maung lah ieu mah kajeun henteu teh mah kos kitu mah mana ya kiai sok paranjang teh kukuna teh kiai bae panjang kuku dah bareng ditanya kiai kok panjang kuku kiai cenah kiai batur mah nernak ayam kula mah nernak setan di dieu tadeuy kiai blon ieu ngomong kos kitu teh sembarangan moal kula mah la af'ulu wa in kana sunnatan moal motongan kula mah sanajan emang eta sunah moal kajeun kuku bage masyaallah karim eta murtad iyalah ngabohongkeun ka rasul ngabohongkeun ka nabi nyarekanan nabi ngenteng-ngenteng nabi ngahinakeun kangaran nabi ngaran Allah perintah nabi janji Allah janji nabi ancaman Allah ancaman nabi atawa teu percaya ka saayat betina Al-Qur'an anu geus mujma' ala tsubutiha atawa nambahan saayat atawa sahuruf atau ngurangan atau ngenteng-ngenteng sunah nabi nganggap ka sunah nabi ngalecehkeun ka sunah nabi ieu murtad naudzubillah min zalik wa min zalik masih loba keneh kelalaunan abeh tenget supaya urang bisa merubah ucap urang abeh urang selalu dilindungi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam.